warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak sadayana. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda ayeuna urang diajar ngeunaan paguneman. Ayeuna terang naon paguneman teh? Paguneman dina bahasa Indonesia hartina nyaeta percakapan atawa dialog anu biasana dilakukan ku dua orang atawa leuwih. Tah, dina pangajaran ayeuna hidup kedah paham kana eusi paguneman. Boh pagunemanana anu didugikeun secara lisan atawa secara tulisan. Ayeuna hayu urang kupingkeun paguneman anu bade dilakonkeun ku asih sareng galih. Anu temana nyaeta nyaah ka sakur makhluk. Wilujeng ngupingkeun. Basa libur kamari asih nganjang ka bumi Aki sareng Nini. Bumina di lembur. Tah, enjing-enjing Nini maraban hayam. Parabna teh puut lembut ditinyuh ku cai panas. Terus diamparkeun dina nyiru. Hayamna pasasedek ngariung nyiru. Geus kitu Nini nyarios ka hayam mapagahan. Nyarios ka hayam? Nya, kieu cenah nyariosna teh. Kade ulah jarambah teuing ulin teh, ulah bangor, ulah ngarusak pepelakan batur. Mun geus burit, gancang balik. Saurna bari ngusapan hayam. Ngagugu hayamna. Ari hayam ngertieun kitu kana omongan urang? Ngertieun meureun hehe. Apa Nini galih ge sok nyarios ka ucing? Nya. Terus basa asih amang kalembur, Aki sok nyarekan domba jalu. Da eta domba nenggaran wae kandang. Atuh kana pepelakan ge kitu. Basa asih milu melak suuk di kebon, Aki nyarios. Sing hurip maneh teh, sing rea beutina, sing mucekil hasilna, kitu cenah. Tapi pan henteu sakur sasatoan diajak nyarios. Aki jeung Nini asih ukur ngajak ngobrol ka sato kukutanana atawa kana pepelakanana. Uhun, ukur kasasatoan nu diurus ku aranjeuna. Cek Bapak Galih mah eta teh tandana nyaah. Mun urang miara sasatoan atawa ngurus pepelakan di barung ku kanyaah, hasilna ge bakal hade. Da aranjeuna ge uningaeun. Sato mah moal ngarti kana omongan jelema. Ngan lantarannya teh ngurusna kawas ka anak bae. Jadi asih ge mun melak kembang kudu diajak ngobrol ngarah kembangna aralus. Kitu maksud galih teh. Tah, galih ge kungsinanya kitu ka Bapak. Dewalerna teh ari nembongkeun ka nyaah mah rupa-rupa. Orang lembur mah meureun geus biasa nyarita ka ingon-ingon teh. Jadi moal dianggap aneh. Teka harti apan satojeng tutuwuhan mah teu bogaeun pikiran. Rek kumaha nyaaheunana ka urang? Ih, ari asih. Apan rea satu nu melaan dununganana. Hartina maranehna ge bisa males budi ka manusa. Tapi pan teu barisaeun ngomong. Aya nu bisaeun ngomong ge. Naon? Manuk beo. Da eta mah dilatih ku jelema. Tah, nembe hidup tos ngupingkeun paguneman anu dilakonkeun ku asih sareng galih. Kumaha? Tos ngartos naon eusi anu diobrolkeunana? Spados langkung paham deui. Mangga ayeuna ku hidup jawab pananya ieu. Nah, saparantosna hidup ngajawab pananya anu ngeunaan eusi paguneman tadi. Mangga pamitos rengse
tugasna diserahkeun ka Bapak Ibu guruna. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna, mudah-mudahan hidup tiasa ngartos naon anu didugikeun dinten ayeuna. Wilujeng patepang deui dina video pembelajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.